Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patapang deui dina pangajaran basa Sunda, materi anu bade didugikeun dinten ieu ngeunaan wawancara. Tujuan pangajaranana nyaeta dipiharep hideep tiasa maca jeung maham kana eusi teks wawancara, tiasa ngidentifikasi struktur wawancara, tiasa nyungsi padi ka wawancara jeung ngalaksanakeun kagiatan wawancara oge tiasa nyusun laporan wawancara anu merenah. Nah, naon ari wawancara teh? Wawancara nyaeta kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber atanapi ahli dina widangna pikeun menangkeun data jeung faktana. Upami narasumber upami materi nu bade dipilarian ngeunang pertanian berarti narasumberna patani, upami tentang kesehatan ka dokter, upami tentang pemerintahan tiasa ka RT RW palurah sareng senolayana. Nah, kagiatan wawancara teh biasana diwangun ku 3 bagian nyaeta bagian bubuka, bagian eusi, bagian panutup. Gunana nyaeta pikeun ngawangun suasana wawancara anu merenah. Salajengna nyaeta struktur wawancara. Struktur wawancara anu kahiji bubuka. Bubuka nyaeta gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun sarta pikeun nyiptakeun hubungan anu hade jeung narasumber. Eta dina bagian bubuka. Bagian eusi nyata pokok tina wawancara, silih pairan jeung mere tanggapan, nanya jeung ngajawab antara nu ngawawancara jeung narasumber. Jadi dina bagian eusi teh eta mangrupa pokok pasoalan atanapi tanya jawab antara si nu wawancara jeung narasumber. Anu katilu panutup. Panutup teh minangka kagiatan nyendekeun jeung nutup wawancara sarta lajuning laku nu dipiharep ku narasumber. Jadi dina bagian bubuka mah biasana aya perkenalan diri urang, ngedalkeun saha urang teh, ti mana, naon tujuan urang. Tah dina bagian eusi mah urang langsung kana pokok pasoalan, pertanyaan naon anu bade didugikeun. Jadi dinya tanya jawabna. Panutup mangrupa kasimpulan atau kacendekan tina wawancara. Biasana dina panutup di akhiran ku ngucapkeun panuhun ka nu diwawancara atanapi narasumber. Saterasna nyaeta sikap atanapi tata krama anu kudu dipiboga ku nu ngawawancara. Nyaeta sikapna kudu hade jeung bahasa anu dipakena ilaharna make bahasa anu lemes atanapi bahasa anu hormat. Maksudna nyaeta pikeun ngajen atawa ngahormat kanu diwawancara. Jadi sikap urang kudu ramah, senyum, ngagunakeun bahasa anu sopan supaya anu diwawancarana oge ngarasa kahormat gitu nya. Nah, padi ka wawancara, ari padi ka teh tahapan-tahapan wawancara anu kahiji aya tahapan tatahar. Ai tatapan tatahar nyaeta nangtukeun pokok pasoalan nu rek jadi bahan wawancara. Upama ngeunaan lingkungan, kalangenan atanapi hobi atawa luyu jeung kabutuhan sarta informasi nu dek diteangan. Eta dina nu kahiji tatahar nangtukeun tema. Nu tadi nangtukeun tema teh nangtukeun pokok pasoalanana. Anu kadua nyaeta nangtukeun daftar pertanyaan. Upami urang tos nangtukeun tema, anu kadua nyaeta nangtukeun heula narasumberna saha. Jadi kudu jalma anu pangnyahoana atanapi anu ahli anu engke ku urang diwawancara teh. Anu katilu nyaeta nyusun daftar pertanyaan. Saentos urang tadi nangtukeun tema, terus nangtukeun narasumber, nembe nyusun daftar pertanyaan nyaeta ngajukeun pananya nomerna, luyu jeung katerangan nu dibutuhkeun. Biasana eta ngawangun 5W hiji H. Naon, saha, di mana, iraha, naha, kumaha. Eta dina bagian tahap kahiji padi ka wawancara nyaeta tatahar. Jadi tatahar teh aya 3 tahap nyaeta nangtukeun tema, narasumber jeung nyusun pertanyaan. Tahapan nu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Dina prakna ngalaksanakeun wawancara aya sababaraha hal nu kedah diperhatoskeun. Jadi saentos tadi tatahar tiasa ngalaksanakeun wawancarana nyaeta pituduh umumna anu kahiji nyaeta jelaskeun heula identitas diri urang sarta tujuan wawancara urang teh naon. Misalkeun tepangkeun abdi teh saha namina, tujuanana naon. Nah, tujuan teh pikeun tugas atanapi naon. Terus kudu mawa alat tulis atawa alat pangrekam. Tiasa ku HP, tiasa ku tape recorder.
Teras dimimitian ku pananya nu sifatna umum jeung basajan. Jadi nu sederhana heula umum jeung sederhana. Regepkeun informasi kalawan daria. Jadi didangukeun informasi ti narasumber teh. Terus langsung kana inti nu rek ditanyakeun tong ka mana-mana heula sabab bisi narasumber teh seueur kagiatan. Langsung wae kana inti nu rek ditanyakeun. Teras salajengna ajenan pituduh jeung syarat ti narasumber. Nembongkeun kesan anu hade sanggeus ngawawancara. Jadi sikep urang anu ramah sopan, ulah poho amitan sarta sasadu pikeun nganuhunkeun. Eta nu kedah diperhatoskeun nalika hideuk ngalaksanakeun wawancara. Saterasna nyaeta nyusun laporan wawancara. Santos hidup ngalaksanakeun wawancara, hidup kedah nyusun laporanana. Nah, susunan dina laporan wawancara teh aya 2. Aya wangun dialog, aya wangun narasi. Lamun dialog mah wangun anu tanya jawab. Dina wangun tanya jawab eta anu ngandung tadi 5 we hiji teh dina bentuk dialog. Lamun dina wangun narasi mah nyaeta dina wangun anu paragraf, bentuk paragraf. Jadi make teknik carita atau pedaran eta bangun narasi. Sakitu pedaran ngeunaan wawancara. Jadi wawancara teh mangrupa neangan informasi, ngagali informasi ti narasumber anu strukturna aya bubuka, eusi, panutup. Teras padikana aya tatahar. Bagian tatahar aya nangtukeun tema, nangtukeun narasumber, nyusun daftar pertanyaan. Dina tahap pelaksanaan kudu nyiapkeun identitas diri, terus langsung nanya kanu intina jeung ulah poho nganuhunkeun. Tahap katilu nyaeta nyusun laporan wawancara. Eta tahapan-tahapan anu kedah diperhatoskeun nalika hideuk wawancara. Sakitu materi ngeunaan wawancara dinten ieu. Hapunten anu kasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.